manusia ditendena nafsu ku Gusti Allah. Ayalah nafsuan. Nafsu eta teh ngabogaan opat sifat. Aya sifat rububiyah, aya sifat syaitoniyah, aya sifat bahimiyah, aya sifat sabuyah. Opat tadi dinya teh sifat rububiyah, di mana jelema kibir, sombong, aya sifat fakhriyah, aya sifat kibriyah. Datang ke kos Firaun, ana rabbukumul a'la, cak Firaun, aing pangeran sia nu luhur. Sifat kibir, sifat sombong, sifat rububiyah nu kos kitu ngaranna. Hayang di alam ku makhluk, ya Allah nu hayang di alam mah. Sombong, ya Allah nu sombong mah. Kumagungan, ya Allah nu kumagungan mah. Aya di diri urang, berarti urang kasifatan ku nafsu, nafsuna sifat rububiyah. Aya deui sifatnya sifat bahimiyah. Sifat bahimiyah mah sifat kehewanan. Sifat kehewanan mah asal tertutupi syahwat beteng jeung syahwat parji. Deuleu embe asalnya tuan manggih bikangna kececas. Aya kotok kakak aya mangsana kececas. Kebo kitu kene oe tumpakan kececas. Lamun manusia ngan sakadar hayang sebeuh beteng jeung awewe berarti ieu teh beda saeutik jeung kebo. Beda tipis. Kebo eta takos kitu tah. Sifat bahimiyah berarti di diri nafsu tah. Sifat syaitoniyah aya hasad, setan anu sok hasud mah. Sok hasud mah aya ngunek-ngunek setan nu sok ngunek-ngunek mah. Aya deui anu ngajakan kana dol sasar, setan nu ngajakan kana sasar mah. Nu ngajakan kana munkarat setan, maksiat munkarat. Mun aya jelema hasud, hikdu, ngajakna kana salah bae, berarti nafsuna nafsu syaitoniyah. Aya nafsu sabuyah, nafsu sabuyah mah deukna ngarusak bae. Lamun ka jelema hayang nempilingan bae, lamun ka jelema hayang ngarusak bae. Ima ngarusak hartana wa ima ngarusak awakna. Sifat sabuyah naon bedana jeung macan jeung mau. Di diri urang teh saenggeusna dibentukeun opat unsur ditendena nafsu. Nafsu nanu tadi teh ieulah alam khalqi, kitulah Allah ngadamel. Lamun urang terus bae kos kitu, kieu awak urang ketika neuleuh jelema nu teu ngahormat ka urang, urang bendu, da aya sifat di urang. Ketika neuleuh awewe bangun mencrang amat, hayang mukakeun wae androkna. Iya ngadoa ge, kadoa-doa dibawa. Eta apa kata pas gitu. Tah, iya berarti ya sifat bahimiyah tinggi ya kajian. Tinggi ya sifat bahimiyah nih. Tah, teh kitu bae terus bae kitu bae. Lamun eta tadi urusan ku urang teh ya, tadi urusan. Urang make baju hayang kalem na ku jelema. Urang make mobil hayang kalem na ku jelema. Ditumpangkan dina kebutuhan, tetapi ayah hayang kalem setan. Terus baik kitu jeung kitu, kitu jeung kitu. Ketika urang asa aing rububiyah berarti hayang dihormat ku batur, hayang di alam ku batur, sifat rububiyah. Bila perlu siapa anak buah aing kabeh, aing jadi bos nama rububiyah berarti. Lamun tadi urusan alam khalqi kitu bae, moal ngageser. Kuari urang naik ke alam amri. Alam amri ialah nu 5 latifah. Latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khofi, latifatul akhfa. Eta alam amri nu kos kitu ngaranna. Lelembutan nu kudu diurus teh eta ngageserkeun tina alam khalqi ka alam amri kudu aya nu nungtun. Lamun eueuh nu nungtun datang ka paeh urang aya di alam khalqi bae. Terus bae kos kieu. Nah iyalah nu mantak gairah ibadah teh saha nu bisa naikeun gairah ibadah dari ceramahan ge henteu hanya jelema nu geus ngageser perasaanana dibawa ku perasaan kiai nu geus ngageser tina alam khalqi ka alam amri lalaunan nu tadina teresep ngaji jadi resep
nuta tadina teresep salat jadi rada nyai-nyayan nuta tadina haye teu husuk wari rada hayang kakarak hayang bae heula kadanan ku husuk hayang bae heula nuta tadina tilok hudang peuting ku wari digeserkeun hudang nonton bola oh digeser nu bisa ngageserkeun ti alam khalqi ngaleungitkeun sifat rububiyah ngaleungitkeun sifat bahimiyah ngaleungitkeun sifat syaitoniyah ngaleungitkeun sifat sabuiyah hanya jelema nu geus ngageser perasaanana ka alam amri satungtung eta jelema encan ngageser perasaanana atuh akur bae nu ngomong nu ngawuruk jeung nu diwurukanana atuh akur bae pedahnya nama bisa maca Quran jeung ngahartikeun ai perasaanana nama akur bae ketika nyana resep kana dunya nu ngadengekeun resep kana dunya atuh akur ka resep nama ngan beda ieu mah bisa maca Quran jeung ngahartikeun ieu mah teu ketika mustamekna teh ngridit atunya na ge ngridit atuh akuran bedana malah mah dititahan ku guruna malah guruna ge nitamang mayarkeun tanu mama kreditan can anggeus tah mama kudu diborgol tah mah membombar borgol tah mama teu ngageser perasaanana atuh moal beres dakwah ka jenting adag-adagan moal bisa ngageserkeun perasaan anu tadina teu resep ka Allah supaya resep ka Allah atuh nu ngajakna kudu geus ngageser resep ka Allah endek ngajak ekonomi nyanana encan paham ekonomi atuh macet endek ngajak berpolitik nyanana teu paham politik atuh macet endek ngajak ka Allah kudu geus ngageser ti alam khalqi ka alam amri kuari nyana berusaha ngageserkeun tina alam khalqi nu tadina galak jadi henteu berubah carana kumaha sih carana ngaleungitkeun perwatakan heula teu kaluar tina 3 minimal hiji zikir nomor kadua tafakur nomor katilu muraqabah nomor kaopat hidmat 4 rupa zikirna make naturan anu sesuai tafakurna napakuran anu meunang ti guru muraqabahna nu mana heula engke teh aya daerah sugro aya daerah kubro engke teh ngahidmat ka guru cara ngahidmat teh lain cara ngahidmat nu biasa kumaha aya praktek hidmatna tidinya lah dek ngageserkeun teh guru ngabejaan mata berwatek leuleuh kanu indah-indah geserkeun ceuli resepna berwatek ngadengekeun anu merdu-merdu geserkeun kitu keneh irung watekna teh ngeuresep ngambeu anu seungit-seungit geserkeun itu kene sungut ngeunah amat anu lazat geserkeun leungeun resep amat anu hipu-hipu geserkeun lain hehe digeserkeun jadi urang dek asup ke alam amri ti alam khalqi teh teu bisa langsung sabulan 2 bulan teu bisa perlu riadoh tapa heula napaan mata napaan cili napaan irung napaan sungut napaan beteng napaan dubur napaan kubul napaan suku napaan leungeun eta teh kakarak alam khalqi sanggeus tadi alam khalqi ditapaan naiklah kana kolbu latifatul qalbi tapaan latifatul ruh tapaan tabiatul latifatul apa ditapaan ku urang dibimbing ku guru nu sebut guruna mursyid jadi teu sambarangan hayang ngageserkeun perasaan teh urang sok ngageser sorangan urang ieu mimiti urang keur diuk bae manggih aya awewe nu liwat irungna mancung putih ieu mantep oge tah disuratan ku urang males ngageser tatadina eueuh trisno di hati kuari atrisno Mas Trisno ada di hatiku waduh berani urang lantaran geus ngageser perasaan anak duit nu tadina jang anak jeung pamajikan digeser pake mahugi ngageser perasaan nu tadina tentrem cicing di imah kuari mah teu tentrem ngageser hayang anjang nu tadina pakaian di asal-asalan bae kuari mah lamun teu diistrika ngajerikit seot teu daek make sapatu ke dismir eta gageser perasaan tanu kos kitu garana tah urang mah lamun perasaan kitu mah tah teu kudu dibejahan kabehan teu meunang mah teu meunang neuleuh jahe haju bae ieu mah ngageserkeun ti alam khalqi ka alam amri nu tadina kurang mengenal ka Allah supaya mengenal sanggeusna mengenal secara umum ngaranna ma'rifatul am
ngaranna ma'rifat awam kuari karena ma'rifat khosoh digeser make cara nu tadi mulai kuari zikir mulai tafakur nganyahokeun heula kuari af'al Allah asma Allah ahwa naon ge sifat Allah ke kaharti dina af'al bakal kaharti dina asma kaharti af'al jeung asma bakal kaharti sifat di mana geus kaharti af'al asma jeung sifat bakal kaharti dengan sendirian zat Allah kuari mulai barang geus bener horeng man arifan nafsah arifa rabbah jelema nu mengenal diri bakal mengenal ka pangeran. Nah, kuari yang ibadah ka Allah. Mulai aya guruna ya. Mulai magahan amil we zahir nama ilmu beres zahirna mah kos kitu. Batinna keur ka Allah. Mulai kuari ngaji alfiah baezet kalamun laladzun mubidun gasa jumasun nabiyanat zahirna kos gitu batinna ka Allah mulai tek ngaji kuari arkanul wudu sitatun birang-birang rukun wudu ikunana maniatun beres zahirna mah keur syarat batinna keur ka Allah mulai aya nu nungtun ya aya nu ngajak tad kan urang ka ditu yeuh ka desa kumpulan ka desa aya naon tuh kumpulan aya kumpulan di balai desa bangunna cenah de konsolidasi aya kiai di ditu nu ngajina kiai anu mikirnya na kayak aing batal mal ka Allah na aing batal mal henteu lah henteu kuat berarti nya eta kuat henteu lah kebae hasilna bae hasil berita sih mah hasil kadi jabah heran ini mah oh mulai kuat datang camat gai mah obrol dikondisikan ku jangan teh lah nu sajen bae mah teu bisa lah kuat ya deuk ka Allah lamun kadinya berarti belok datang usum pilkada teng titah Jatim sukses dibere motor dibere enten motor mah tinggalkeun ente ka Allah masalahna tuh nu sieu mah lantaran pol deka Allah aya awaik gangguan kuatnya na di desa kuat kecamatan kuat pilkada kuat pilgub kuat dan lain sebagainya lah aing mah kajen teuing dahar jeung teri daripada aing dibabawa ku nu kos kitu mantep deka Allah aing mah teu rek kadinya teu rek bumpar mampir aing mah mulai dedeulean dijaga embung neuleu sebab deuk ka Allah pan can datang ai geus datang mah bebas ieu mah deuk ka Allah can datang besi kaganggu dedeulean kuari dijaga dedengean dijaga geus atuh ana dedeulean dijaga dedegean dijaga aambeun dijaga omongan dijaga embung ka mamana mulai geus di imah bae geus di imah ge boga pagawean lain sadi imah di imahnya boga pagawean teh ngajagaan mata ngajagaan ceuli deuk ka Allah boga maksud deuk ka Allah dijaga kunyana mulai embung ka mamana jeung teuing di imah boga duit ge nu penting embung ka mamana salah tante teh sih ngomong deuk ka Allah mulai terasing tuh aya fi ma'zilin dina uzlah enggon uzlah jelema mah bareng ka masjid jelema mah bareng ka mushola jelema bareng ketika ditamuan tapi beda batinna nu ieu mah biasa aya di alam khalqinya nama hendak menuju alam amri ka Allah yes kitu bae terus deuk Allah pan Allah teh tara noler-noler bolo pagawean manusia si eta deuk ka aing haju nyaan deuk ka aing diangkat derajatna teng lain deui sinaran gua mulai geus teh embung ka mana-mana embung ngaji jeung santri ge geus teu maksud jeung santri ge eta mah sakadar zahir bae peda aya nu nuturkeun sanajan teu dituturkeun deuk ka Allah santri teh teu jadi acuan deuk aya deuk eueus sabodo eta mah
sapirata mengajalankan ngaji kos gitu dang nu penting apa deka Allah teu bangga santri loba teu sedih ku 1 2 3 deka Allah